Sudah? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Para wargi kaum muslimin anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, dina mayunan sagala rupi hal kajantenan musibah bala sareng bencana dina ieu danget atanapi dina danget ieu, maka diantawis amalan anu kedah ku urang dipayunkeun nyaeta khususna salat. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pami anjeunna mendakan hiji hal anu matak berat, maka Rasul mah sok nyeueurkeun salat, nyeueurkeun dzikir ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dina salah saweus hadisna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun, badiru bil amali fitanan ka qit'i lailil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, geura buru-buru gagarancangan aranjeun migawe amal ibadah mameh datang fitnah. Anu mana eta fitnah teh saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatna teh naon? Poek mongkleng buta rajin. Teu kadeuleu naon-naon. Poek pisan. Bahkan eta fitnah ku saking poek-poekna, jalma isukna iman sore teh geus kafir. Sore iman isukna geus kafir. Kum lagi kitu hayu urang sami-sami nyaketkeun diri ka Allah subhanahu wa ta'ala ku cara nyeueurkeun ibadah khususna dina ieu zaman. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.